Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui dongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Si Buntet. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh rincak seri anu kasalapan. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabenyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Tong hilap sateu acan ngadangukeun ieu dongeng diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe-na. Sakali deui diantos ku Mang Guru like, komen, sareng subscribe-na. Etang-etang ngiring ngarojo ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR. Mohon diantosnya. Sapertos biasa kintun-kintun kanggo para pemirtub anu masihan pairan dina kolom komentar seri anu kadalapan. Kintun-kintuna nyaeta kanggo Teh Aam Nahar, teras kanggo Teh Fitri Sumintar, teras kanggo Kang Dede Rustandi, Kang Ijroil, teras kanggo Teh Dinar Rahmawati Maura, teras kanggo Kang Sani Koswarasan, teras kanggo Mamah Andri Maulana Karawang, teras kanggo Kang Laksono Hendro, teras kanggo Kang Maman Ajah, teras kanggo Kang Ari Artur, teras kanggo Kang Babe Uteng 1154, Mamah Sri Hartati, teras kanggo pangersa Abah Ujang di Purwokerto, teras kanggo Kang Dika RSBR di Bogor, teras kanggo Kang Raka Ebit Cijambe Ujung Berung, teras kanggo Kang Asep Daryana, teras kanggo Kang Erik Sunandar, teras kanggo pangersa Abah Suba, Teh Iis Yuliani di Cianjur, teras kanggo Kang Ade Walahar 06 di Karawang, teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati, teras kanggo Kang Ajat Sudrajat di Bogor, Kang Mutakin Mumu di Soreang, teras kanggo Kang Darso Sumarno di Ciamis, Mamah Nurhayati di Bandung, Pak Ade Sukarna di Cicadas Bandung, kasepuhan Pak Didin Jumidin di Balikpapan Kalimantan, teras kanggo Mang Hair Manglid, teras kanggo Kang Dedi Mulyana di Toraja, teras kanggo Nenek Ani di Subang, teras kanggo Kang Irya Suryana, Teh Neneng Nurlela, teras kanggo Kang Alip Jarot, teras kanggo Kang Asep Jaya Bandung Barat, teras kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar, Bapak Kepala Bapak Marianayana, teras kanggo Teh Anita Parel di Karawang, Kang Ramdhani Priyatna di Cianjur, teras kanggo Teh Enji di Pandeglang Banten, teras panginten anu terakhir kanggo Teh Cucu. Sakitu anu tiasa di koling-koling atanapi di kintun-kintun. Mang Guru ningalna dina pairan komentar seri anu ka-8. Mohon ahkum ka sadayana para pemirtub di mana bae ayana wilujeng wayah kieu, wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru minangka wujud syukur ka Hyang Agung kumulang nasi pepen jeung Si Buntet peutingna di kulawarga Mang Jaja jeung Mang Jujum diayakeun tahlilan.
Tatangga anu deket jeung Mang Jujum ngariung di imahna Mang Jujum. Kitu deui anu deket ka imah Mang Jaja ngariung di imahna Mang Jaja. Kulawarga Mang Jujum jeung Mang Jaja kacida bungahna pangpang namah Mang Jaja anu geus genep taun pisah jeung si Pepen anu jadi anakna. Susuguh pikeun anu tahlilan ngahaja susuguh anu harade tur loba rupana bubuhan keur boga milik anu kacida gedena pamere ti si entut. Anu daratang milu tahlilan saruka bungah barang dahal bala kecerakan atuh balikna oge teu poho dibeklan besek anu eusina sangupan dan wangi. Kalayan deungeuna anu ngarareunah kabeh anu kaluar ti imah Mang Jaja ajaring jing besek komo Kang Ustad namah mani ranggem kenca katuhu. Aduh, alhamdulillah nyapen ke urang teh bisa kumpul deui. Teu nyangka rek kieu da mama. Ceuk Ceuti sanggeusna bubaran anu tahlilan. Si Pepen ukur ungeuk bari seuri. Kituna teh ari leungeunna mah cakah cikih meresan wadah urut nyuguhan anu tahlilan. Nya Akang, rek dipake naon kitu kekayaan urang teh? Tanya Ceuti bari neuteup ka Mang Jaja anu keur nyundut udud bodas. Nya urang beulikeun kebon we atawa sawah. Ngarah aya keur bekel jaga keur anak urang. Tembal Mang Jaja. Serebung haseup udud kaluar tina baham jeung irungna. Akang ieu kade ulah poho jakatna. Ceuk Ceuti ngingetan. Nya eta mah kudu diutamakeun perkara eta mah. Pan sok sanajan kesenangan oge. Eta teh kaasup keneh cocoba. Nah rek disukuran atawa moal. Nu disebut nyukuran teh lain sawatas nunuhonan wungkul. Tapi jeung ngaluarkeun sabagean dina hartana pikeun jalma-jalma anu teu marampuh tah kitu. Ceuk Mang Jaja. Nurutan omongan Mang Ustad basa keur Jumatan. Ceuti unggut-unggutan tanda ngarti jeung ngabenerkeun kana omongan anu jadi salakina. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru di imah Mang Jujum teu jauh beda. Satu tasna bubaran anu tahlilan Ceyoyo pak pikpak meresan wadah anu ngalayah di tengah imah. Ari Mang Jujum mah si dengdang we bari ngeluun udud di baturan ku si buntet. Ari maneh hayang meuli naon kitu tet? Tanya Mang Jujum bari sedot deui ngenyot ududna bangun anu nikmatna keranan. Meuli naon atuh Pak? Baju aralus keneh. Pang meulikeun jejer we anu alus we lah Pak. Padagi nguseup. Tembal si buntet. Kituna teh ari leungeunna mah teu eureun mesekan kulub suuk. Heueuh lah heug. Dipangmeulikeun salosin wae mah. Ceuk Mang Jujum nya kakak siga anu bungah. Keur naon loba-loba teuing Pak. 20 siki oge mah he. Tepa si buntet ditungtungan ku nyengir. Ngan cakakak bapa jeung anak saleuseurian. Jaya oge jadi milu seuri. Asa kagugu kuangkongan anak jeung anu jadi salakina. Cag urang tunda heula kaayaan kulawarga Mang Jaja jeung Mang Jujum anu kiwari keur meunang kabungahan anu tayah hinggana. Ayeuna urang samper heula kaayaan di tempat sejen di jero pileuweungan anu jauh ti karamean. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sababaraha seuneu cempor ngadaraplok dina galar hiji imah panggung anu tepasna kawilang gede. Seuneuna sakapeung kakalicesan katebak angin di tepas imah keur ngariung genep urang jalma ngawarangkong siga anu daria pisan. Ya bener anu diomongkeun ku Ilaing teh Jambrong. Tanya lalaki anu dadegna keker bari neuteup ka saurang lalaki anu pangawakanana begang buukna gondrong sarta godegna gomplok nyambung jeung janggotna. Nya bener atuh Kang. Hayu we buktikeun ku Kang Japra bisi teu percaya mah. Tembal anu disebut si Jambrong bari nyebut ngaran eta lalaki anu ditingali tina kaayaanana mah mangrupakeun pamimpin dina eta riungan.
Wah, milik gede atuh ieu mah oi. Emas jeung inten 3 petihnya. Wah, cukup. Moal kudu bisnis ngarampok deui. Cek si Japra bari ditungtungan ku nyalakatak seseurian ngan calakatak sararea milu seuri. Rek iraha tuh Kang. Geus teu sabar yo hayang beunghar. Ya, nya leuwih gancang, leuwih alus. Tapi sing ingat, tong gagabah, kudu nempo heula kaayaan. Urang kudu jadi rampok anu apik, taliti tur ngutamakeun kasalamatan karyawan. Sangkan jadi rampok anu sukses, anu ngarojong kemajuan bangsa jeung nagara. Tembal si Japra, kalayan paroman beungeutna anu daria ditungtungan ku ngagak-gak seseurian. Ngan calakatak sadaya ngagarak-gak deui nepi ka aya anu totojeran sagala. Kumaha mun penting ayeuna we atuh Kang? Cuk si Jambrong mere usul. Wah, hayu. Siapkeun we sagala rupana nya. Pakarang sing sareukeut, gembolan, timbal, samak jeung terbos. Kade ulah tinggalon. Cuk si Japra. Kituna teh bari nyengir. Darek piknik atuh. Cuk anu botak nyelengkeung ngan barakatak deui sadaya saleuseurian. Kitu jeung kitu we cacalakatakan garagonjakan. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, wanci beuki nyedek ka peuting, hawa beuki karasa tiis, kacaangan ku cahaya bulan purnama anu maloncor tina sela-sela hieumna dang-daunan leuweung, pating juring kang genep urang jalma anu make papakean sing sarua hideung, mapai-mapai geledegna leuweung, bangun taya kasieun sarta kakeueung. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, geus jadi rusiah umum anu ngaranna dunya barana, sok loba mawa kagorengan, boh pikeun anu ngapimilikna, pon kitu deui keur anu narempona, ari keur anu ngapimilikna teu jarang, jadi loba anu adigung, kanu leutik jadinya campah, sok padahal sararea ge gumelar ka alam dunya teh teu mawana naon, estuning pakir teu make cangcut-cangcut acan ceuk paribasana mah. Kabeh anu gumelar ka dunya dina kaayaan teu walakaya, ukur ngandalkeun welas asih indung bapa anu minangka tatalang welas asihna mantena. Itu kalolobaanana jalma anu poekeun ku haliah dunya, patukang tonggong jeung parentah Gusti katut utusanana, sangkan ngamulyakeun jalma-jalma anu lelemah. Loba anu paroho kana purwadaksina, tapi sok sanajan kitu lain harti ulah beunghar ku perkara dunya, ngan jadikeun eta dunya pikeun jalan kasalamatan di akhiratna. Pek perkara dunya mah alasing loba, ibarat urang rek hirup salilana ngan beunangkeun heula elmuna, sangkan eta dunya barana jadi cukang lantaran kasalamatan urang di dunya tur akhiratna. Ulah nepi kangan saukur milaraan ka jalma-jalma anu kakurangan ku harta, atuh pikeun jalma anu nempona teu saeutik anu kabongroy ku harta batur, nepi ka hayang ngapimilik banda batur ku ngahalalkeun sagala cara. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, siga harita dina balagbegna peuting anu geus simpe, anu ngan saukur kacaangan ku cahaya bulan sesa purnama. Si Japra sabalad-balad pating katayap di antara rerungkunan, sejang ngarebut hayang ngapimilik mas Mang Jaja jeung Mang Jujum. Rek nu mana heula Kang? Tanya si Jambrong semua harewosan ka si Japra. Ya langsung we duanana kagok. Mane Jambrong dugul jeung mane betok. Pancen bareneh di imah anu hiji deui. Kuring rek gawe di imah anu ieu nya. Tembal si Japra bari nunjuk imah Mang Jujum anu geus sepi jempling, teu kadenge sora anu batuk-batuk acan. Si Jambrongan saukur ungeuk reup panon si Japra peureum, mapatkeun jang jawokan bari leungeunna ngeupel taneuh. Ya awurkeun deket pantona, parentah si Japra. Gap ku si Jambrong ditampanan,
Geus kitu mah gedig naringalkeun eta patempatan. Hayu oi, cek si Japra dibarengan ku mere isyarat ku leungeunna. Sanggeusna si Jambrong teu katempo katereuy ku beleg-begna peuting. Katayap si Japra jeung dua baladna kakatayapan nyamperkeun imah Mang Jujum. Sanggeus nepi ka lawang panto, reup si Japra meureumkeun deui matana bari kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Dak dubadakan aya haseup ipis bari halimun anu nyimutan imah Mang Jujum. Bas eta haseup arasup kana sela-sela panto jeung jandelana imah Mang Jujum. Sakedapan mah si Japrangan saukur ngajanteng bari bibir mah teu eureun kunyam-kunyem. Sok gancang, cek si Japra mere komando kadua baladna. Teu talangke gancang dua baladna ngojeng ka ngadeukeutan panto. Krek, sora panto anu dicokel ku linggis leutik. Bray panto muka dua balad si Japra silih reret bari nyerengeh. Bus arasup ka jero imah Mang Jujum dituturkeun ku si Japra. Si laing ka kamar anu itu, si laing ka kamar anu etanya, cek si Japra mere deui komando bari geek diuk dina kursi antare pisan. Bus saurang lalaki asup ka kamar, kasampak di jero kamar Mang Jujum jeung Ceyoyoh keur sarere tali berapisan. Ret anak buah si Japra ngareretan sakurilingeun ruangan kamar, kojengkang ngadeukeutan lomari. Bray panto lomari dibukakeun, breh ka tembong aya dua peti anu patumpang tindih. Peti anu pangluhurna ukuranna rada leutik, batan peti anu panghandapna nyeh anak buah si Japra seuri. Yo oi kapanggih, cek anak buah si Japra ngagorowok. Aneh sakitu tarikna anu ngagorowok Mang Jujum jeung Ceyoyoh mah jongjon we tibra kurunyung balad si Japra anu saurang deui nyamperkeun ka kamar Mang Jujum. Tuh tempo oi, tulus ieu mah beunghar teh. Cek anu saurang bari mukakeun peti. Heeh, gancang wadahan kana samping oi. Tempas anu saurang deui bari gancang nalikeun samping anu meunang nyokot tina lomari. Borolo mas jeung inten anu dina peti diasupkeun kana samping sarung, sok petina ditunda deui kana tempatna. Loba Kang, tulus pensiun teh yeuna mah, cek anak buah si Japra bari nembongkeun hasil rampasanana ka si Japra anu keur ngelepus uduh dina kursi. Alus. Tapi sisakeun sarawu mah keur anu boga imah. Sok sanajan rampok, urang mah kudu bereuperi kerampogan. Karunya bisi teu bogaeun keur meuli beas. Cek si Japra ditungtungan ku nyengir. Dua balad si Japra silih reret bari gogodeg, tapi teu wani ngabangkang. Gancang ngarabu eusi buntalan sarung, koloyong asup ka kamar Mang Jaja. Tekung silila oge geus ngurunyung deui nyamperkeun pamingpinna. Hayu balik ayeuna mah, cek si Japra gedig sararea keluar ti imahna Mang Jujum. Kela daguan si Jambrongnya, cek si Japra sanggeusna aya di luareun imah Mang Jujum. Ituna teh bari dodongkoan dina rerungkunan. Tekung silila si Jambrong jeung baladna daratang bari surungah serengeh. Hasil Kang, cek si Jambrong nembongkeun buntelan. Halus. Ayo balik. Tempas si Japra geus kitu mah gedig. Si Japra sabalad-balad ninggalkeun eta patempatan.
Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, wanci pilih genti, poekna peuting nyengled kaganti ku caangna beurang. Siga sasari, Ceyoyoh geus pakpik-pek nyayagikeun dahareun pikeun mumuluk anak jeung salakina. "Kang, moal ka kebon kitu?" tanya Ceyoyoh. Bari nunda goreng cau di hareupeun salaki jeung anakna. "Ah moal atuh, pan rek kadayeuh, rek ngajual emas. Bari sakalian rek meuli jejer keur si buntet," tembal Mang Jujum. "Oh nya, bari sakalian we pangmeulikeun mukeuna Kang, pan tereh tarawehan." "Heueuh, dipangmeulikeun 4 siki." "Ah si Akang mah, ieu mah," tegebat Ceyoyoh nyaritana. "Jom, kadenge aya anu nyalukan, bari gegedor kana panto." "Buka we da teu ditulakan," cek Mang Jujum ngagorowok. Da geus apal kana sorana yen anu nyalukan teh Mang Jaja. Kurunyung Mang Jaja nyampeurkeun, dituturkeun ku Ceuti katut si Pepen, katembong paroman Mang Jaja jeung Ceuti semu sepa. "Yeh, kunaon ari maneh Jaja? Bet siga anu diudag maung kitu euy," tanya Mang Jujum. Kituna teh bari kurang kerung. Aduh, mas kuring aya anu maling Jum euy," cek Mang Jaja hari weus-weus. "Hah? Aya anu maling? Bener ieu teh?" cek Mang Jujum siga anu reuwas. "Yeh, nya heuh atuh bener. Mantak nepi ka kuring wayah kieu ka dieu oge," tembal Mang Jaja. Lumayan lila Mang Jaja jeung Mang Jujum ngawarangkong. Ari Ceyoyoh mah ngusapan Ceuti anu keur inghak-inghakan. "Heueuh, geus wae keun bae. Matak kitu oge lain milik maneh meureun. Keun we da asalna oge teu boga. Geus pirang-pirang si Pepen bisa balik deui oge. Keun we soal emas mah kukuring dibere nya. Nyai, bawa peti anu leutik ka dieu Nyai," cek Mang Jujum. Ditungtungan ku marentah ka pamajikanana. Ceyoyoh ngan saukur unggeuk koloyong asup ka kamarna. "Akang!" Kadenge Ceyoyoh ngagoak ti jero kamar. "Aya naon ieu teh? Sok areuwas," cek Mang Jujum curinghak. Kojengkang Mang Jujum nyampeurkeun Ceyoyoh. "Geubeg," Mang Jujum kacidareuwasna. Canggeus nempo peti gede anu kosong molongpong. Ari peti leutik mah ayaan tinggal sarawu deui. Mang Jaja jeung pamajikanana si buntet katut si Pepen paheula-heula nyalampeurkeun. Barak Ceyoyoh andi perak dina palupuh, sirahna ngeluk siga bueuk meunang mabuk. Gedeng sanasib Jum. Pirang-pirang tapi maneh mah disisakeun. Anu kuring mah BAKB apanan?" cek Mang Jaja nyelengkeung. Mang Jujum teu nemalan. Panonna neuteup 2 peti anu geus maruka di hareupeun pamajikanana. "Yeh, cag heula nya hei. Sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag per mios.